kamari kan bah tos dicarioskeun upami kasurupan mah kan teu kenging sagala rupi nya bahnya. Naon? Tah ayeuna kumaha upami anu nyurup teh atanapi nu disebatkeun nitis. Sareng aya nu sok nya sami panginten nyebatkeunana teh nyurup atau nitis ti Prabu Siliwangi. Tah eta kumaha bah? Ayeuna loba pisan usum pisan jelma anu ngambat atunya atanapi nyambat atanapi disambat erek ku pribadi erek make media batur gitunya anu lumpatna engke jadi kana sifat kasurupan da buangana disambat atanapi diembat ngaranna disambat jeung diembat lumpatna kasurupan nu asupna bisi anu lain-lain nu teu pararuguh. Tah ayeuna aya teu jalma nu ayeuna bisa katitisan Prabu Siliwangi anggapna kitu. Tah kitu maksudna teh. Nah, eueuh nu teu mungkin. Kabeh ge mungkin ngan meureun aya syaratna. Ari ngaranna nitis atanapi nyurup ceuk urang Sunda paling henteu kudu aya patalian getih. Nuhun. Hiji. Nu kadua kudu aya patalian sifat ajaran nu sarua. Nuhun. Nu katilu aya sifat paduli kana trah pakem-pakem kasiliwangian. Tah nembe eta tiasa nitis Nuhun. atanapi tiasa nyurup. Oh Itunya gitu. Nuhun. ngan lamun nitis jeung nyurup sifatna mun sagetih kadang-kadang teu dialap oge bisa atanapi teu diteang oge bisa. Eta disebutna nyurup. Nuhun. Langkung sae nu kumaha? Langkung sae mah nyurup jeung surupna. Nyurup jeung surupna naon? Nyurup jeung surupna. Nyurupna sarua aya trah titis getih. Surupna ku urang dialap disaruakeun tina pakem-pakem ajaran sacara agama jeung sacara budaya. Gitu. Karek eta bisa nyurup jeung surupna. Jeung lamun nu kasurupan mah dina cumaritana sok ngaco sabulang bentor teu nyambung mun ayeuna mah. Kamana wae menta syarat teu pararuguh, cacakar teu pararuguh